bangunna masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajen di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula mah tenang ceukna. Eta urang ngomong maneunaheun kan nya. Heuh bangunna ngeunaheun biasa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana yeuh aduh lamun teu giat asana yeuh tah eta tah urang nah eta nu mantap ge kapiharan kok kotok asana tah mantap kula mah tenang jak jada moal wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh mah bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang aya bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'ala Allah ya Allah tayatalah hatim asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha ge sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah urang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh ngaji seuri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran waduh ieu mah gede ieu kauntunganana ieu coba deuk salat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah madak cik hati masam iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian ku nu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya
ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung. Jang kelas Pasir Gadung ieu mah ya. Kelas biasa-biasa. Ya Allah, ya Rabbi, taraweh bage urang mah eueuh tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok, goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawora aja. Dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal. Ya Allah, ya Rabbi. Tah ieu nu kadua. Katilu naon? Nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Kan ngeunaheun kos kitu mah tah. Atuh henteu Lurah Miskar na keur di showroom paeh. Orang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang, orang nu maot keur tahlil senang, orang maot keur maca Quran, masya Allah, maot keur ibadah zikir, ya Allah ya Rabb, maot keur itikaf, masya Allah. Kan ieu mah keur di hotel, masya Allah, di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna, udah seri. Lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah, cek atim asom nu manta kulama selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil ladzat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh. Kula mah terus bae cakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh. Inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tah ieu nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Aju segala kemana di lebaran coba bejakan kemana tuh solear tuh ngakurkeun banget. Tama jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu. Ya Allah ya Rabbi, kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah, dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar, sebab lamun teu belajar moal bisa belajar. Tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa sanggeusna bisa abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun wayang teh bulan kamari mah aya atas sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema, dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawehna hebat, maca Qur'anna hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marage sakieu. Ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kos ilah cek teh jadi tukang ieu nya. Jadi tumpakeun ku nyana. Dua dirempet ku. Dua dirempet. Aju nyedak. Cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel. Tuh enggak enak cek aju nempel. Itu Gojek tolol.
sakjana teh ngedahin jasa jadi ping-pingna putih. Nah, ka dieu teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya deui telepon sabangsa kene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakna ieu. Sewana nu kos karari teh seputar lebaran. Seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran. Aya ngrenyed dasieun ka Allah. Barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS. Kalau Bapak butuh nih nomor saya. Sial cek ini nang tangan kieu cek tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun kurang ka Allah buktina ngeriditnya terus bae bang ajudan terus bae ya urang mah deuleu awewe atuh nu kira-kira geulis mah jadi telok kicep-kicep terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjrongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae nu tadi dicaritakeun teh maot emang maot kumaha gitu dedeleuan nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeleuanna teh misalna urang misar maot teh misal molotot nyana tah neuleuh nu kamari ngabonceng si mbak teh araya tadi dinya kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleuh tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu mudahan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah pohara sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan cek Kangjeng Nabi
niscaya maneh carerik bae. Tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya. Urang mah kalem-kalem bae, biasa bae. Deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae. Nu geus karolot malah main HP. Boga HP-na ge 3 pan. Moga HP-na ge 3. Tenang, da asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an. Ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan. Ini kumaha coba lalakoduan, Masya Allah karim. Nah iya dek irahasieun lah urang ka Gusti Allah. Geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta, geus dibejakeun maut eta seperti eta, tetapi orang biasa-biasa baik. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf. Lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh. Cirina kitu bae tah. Sanajan teu sare teu tunduh. Sare sapoe-sapoe ting teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas. Tah eta jelema nu sieun ka Allah. Sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe ting teu hees cenah. Teu hees. Teu sieun eta jana teu sieun. Teu sare jana. Lantaran boga kasieun. Dahar teu geunah, nginum teu geunah, lantaran ditangkep teu daekeun sare. Urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari, bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari. Saeutik we heulanan kesang. Ieu mah bab kesang bae tadi dina kitab Bukhari. Aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya. Leres. Aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh. Aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan. Aya nu kesang teh datang ka beheung masih keneh bisa kikieuan. Aya nu kesang teh datang ka irung. Aya kesang liput teh kumaha coba ieu. Bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat. Ngarendeng jeung jelema nu bagus, kesangnyana kesang itu. Henteu bisa kieu ye kesang urang teh haju leeh ka dieu henteu. Nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah. Asal orang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya. Mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya. Datang ka liput. Luar misar mah 1 meter ti luhur. Luhur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nah iyalah hati masuk hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal itu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kukumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari carita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh orang geus eueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta
terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon karang-karana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno hayang ireun sagalanya. Meureun malakal maut geus kieu bae. Aing nungguan sia cak kada teh. Nah ieu. Nah, jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana? Mentak carita Al-Qur'an nikmat ku urang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga. Jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka, berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah orang mah cinta jasa karena dunia. Tidak boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah orang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep. Atuh cinta teh resep teh. Dunia teh eta. Henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim. Teu daekeun dah. Ya, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim, naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula, teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara